Paiki teh tadi teh atos janji bade masihan kejutan. Keheulanya urang persiapan heula, urang tarik napas heula. Payung hitam yang menjadi saksinya. Tah eta kejutan teh sakitu geus aya nama hayu tul tingali Paiki teh loba pigaweun teu eureun-eureunnya pigawean ti hudang sare. Isuk-isuk otos juljol anu hoyong lontong. Geus pugu ku Paiki sareng Ibu Lina teh acan kapigawe ditambah kamari maleupetna teh teu aya. Ulah hayu wae mentingkeun kanggo dagangkeun nya tuh tinggal Paiki ge sambil masak jengkol keur eusi beuteung. Saur Paiki teh Ibu Lina wios Paiki mata kada meser daging sapi asal aya lalap sambal sareng asin we. Nu pugu make tang teu gaduh artosna kanggo meser daging sapi mah mararahal teuing. Jaba asa teu mirasa pamit tuang sareng daging sapi mah raos keneh sareng sambal, asin sareng lalap. Alhamdulillah tuh jengkol asak budak deui riweuh hayang ninyu mie geus dipangmasakeun aya daging jeung nu lainna oge. Aya nu sami teu sareng murang kali Paiki hoyongna teh kana mie we jeung mie da dipangmasakeun deungeun nama atuh ampir teu diararopi. Geus ahkeun bae nu penting mah sararehat tingali itu ieu geroheun Paiki mah ni gareuleuh hayo we loba. Tadi teh isuk-isuk teh geus bararesi ayeuna teh geus loba deui. Abong ketang di bumi na ge atuh Paiki teh kan seueuran tuang atuh 3 kali sehari pantes we meureun loba deui ge geroheun teh. Katambahan atuh kan Paiki mah dagang kulineran pasti numpuk we geroheun teh. Keun bae ketang nya asal dilakukan dengan senang hati we pasti pagawean teh bakal ringan. Pami dilakukeun pagawean jeung hatena rumet engke teh der piringna peupeus picilakaeun. Tos entos geroheun tong nambahan deui Paikina rek ngadamel heula kuah lontong tuh bisi aya anu datang deui hoyong lontong sayur. Alas sia tingali minyakna panas teuing ke heula urang pareuman heula dereng teu samarana bau tutung. Naon wae cenah Paiki eta bumbu lontong sayur. Biasa we Paiki mah eta anu di blenderna teh bawang bodas, bawang beureum, muncang. Anu lainna mah anu instan we seperti jahe, lengkuas, koneng, sereh, pedes. Pokona Paiki mah pasakan teh ulah pelit bumbu kudu cinglekoh. Bisi teh percaya hayu tempo tuh tinggal samarana ge nilekoh maniloba kieu. Samarana teh kudu ditumis nepi ka asak geus asak mah tuh abuskeun daging ditambahan cai. Sakumaha cenah Paiki caina dikira-kira we Paiki mah ieu teuing 3 liter gitu. Anu mareuli lontong sayur teh da geuning harayang loba cai. Samarana mah biasa we tu urang alung-alungkeun gula beureum, uyah, royco, pecin. Geus beres di samaraan mah urang nyileungleum heula tuh naon cenah Paiki jeung nyileungleum muhun urang turuban heula ngarasina asak. Alas sia tingali Ibu Lina tadi teh nyambal tarasi maniladok kieu. Jiga nama tadi Ibu Lina Paiki nuju riweuh ge gero sareng masak teh nyambal tarasi. Apaleun jiga nama tadi Paiki ngagoreng jengkol. Keheulanya sambil ngantosan lontong sayur asak urang istirahat heula atuh Paiki teh daripuh. Cukuplah diuksa kedeung oge tuh hayu urang nyokot heula cai pati ieu geus asak lontong sayurna. Tuh tinggal urang guyurkeun geura cai patina. Alah sia tingali manikot lekoh kitu. Piraku we teu kabar harita ku lontong sayur Paiki hayu diararantos jararajan lontong sayur Paiki.